Dah lapar tuh, Blak. Oh, CS duh. Nyata orangnya lapar aing tapi teu boga duit aing teh euy. Ya goceng anjir. Mahikana naon geura sok. Meuli mie sukses. Jerona dua apa eta mah mie sukses mah? Geus, meuli mie sukses. Keduaaneun yang di dinya nya. Ulah lah. Ulah ku naon? Emang menang deh. Ulang jalma kismin kieu murak mi sukses. Please Blak, aing keur lapar. Tong musingkeun bisi dihakan. Menang atuh da ngaranna hungkul mie sukses teh. Arek nu kismin, rek nu balangsak, arek nu susah. Menang. Ngaranna hungkul jeung buru. Buru-buru. Geus teu kuat aing lapar. Oh, nyatu. Lapar pun maneh ge. Oh, daguan. Ampun. Cas lama rempag. Bikin kaki tuh pemikiran anjir. Yuh, Naon deui? jeung Kang Sulenan tong. Sakalian jeung Ajis gagapna. Ampun, aing si eta. Alhamdulillah mak euy. Adi geus aya jodohna ayeuna. Nah, alhamdulillah dinya mah. Arane. Nah, alhamdulillah naon? Ya alhamdulillah atuh Adi ayeuna arek kawin berarti geus aya jodohna. Teu alhamdulillah kumaha urang salaku lanceuk atuh aya di dinya. Ya. Tong boro nyarek mah teh kalah bersyukur naon teh. Rupa-rupa wae teh. Nah, tari potan ku kolot baheula tara, dinya tara. Potaan naon aya di dinya anjir? Kita nyara rambung kan? Teh nyambung. Yeuh. Urang baheula, urang baheula. Jang kade sing bersih hirup teh cenah. Nah, akhirnya kalau ka atuh. Yeuh, cek ajengan. Ana do patu minal iman. Kebersihan teh sebagai daripada iman. Nah, saya mau adi menang jodoh kalabungah naon teh? Arane pisan. Hirup teh. Naon sih teh ini asa kitu nyambung ieu teh ngomong teh. Nyaho urang oge heueuh bener. Bener anjir kebersihan sebagian daripada iman tapi napan naon hubunganna anjir jeung jodoh sih teh jeung jodoh adi aing naon hubunganna kehet? Ay, kata kutara apa kekarak apal wah ini mah. Apaan jorok teh jorok, teh jorok. Rada burung anjir ya kaki. Paribasa sia teh tungi. Paribasa eta teh. Lain masalah jorok ayeuna jauh tina kabersihan sih teh. Parah aja ya aki-aki. Suara wae gitu kok aing. Deh. Panas kieu nya. Heuh, pan mau mantap sini walungan sote. Miis ieu teh. Padahal mah jauh dah jarak matahari ke bumi teh nya. Heuh, da padahal mah. Teu angger we panas Palingan ilmuwan eueuh nu nepi nya ka matahari mah. Boloho we ilmuwan eta mah. Boloho kumaha bi? Ka mataharina mun keur peuting geura, meh tiis, mah kebeurang. Heueuh nya bi. Heuh atuh. Mun keur usum tirisnya bi. Wah panasnya. Boloho eta mah ilmuwan Nyapan. Henteu sia teh ilmuwan mah henteu boloho sih teh. Gimana? Nu boloho satu abi. Henteu, maneh oge teu boloho. Henteu. Terus bibinya? Homo bibi mah henteu atunya guys nya bibi mah teu boloho bibi urang mah. Anu boloho mah urang. Ieu ngumpul jeung kararieu boloho mah. Agok edan. Tapi ketang aya nu leuwih boloho deui. Aya. Itu nu keur lalajo tuh itu tuh. Nu keur lalajo, nu ngalalajoan nu baraloho. Cek urang mah weuh gadag gitu. Scroll we cek urang mah teh. Naonan Jadi Blak lalajo teh? Jadi Ces, ayo berangkat. Can ganti setelan geuningan maneh. Kieu atuh tuh gaya jiga urang anjir. Make sporthem jalurnya. Lalajo dangdut mah. Lobarana sia di ditu. Oke. Borina ge Ces, saha nu rek laju dangdut? Urang mah ngajak lalajo nu kasurupan.
Tadi teh maneh ngajak orang lalajo kasurupan, lain lalajo dangdut. Sing angeus ya teh casbla. Ngomong teh matak ge. Aing jadi salah paham. Sugan orang lalajo dangdut ngajakan sih, ampun. Please bla. Nu kasurupan mah lain di lalajoanan sih teh. Di rukiah. Ampun, casblang serempang deui wae sirah. Maneh tadi rukiah kayaknya. Ampun, aing geus gaya-gaya dasar pedut. Ih, Ces, ayo jadi mah. Sudi. Ampun, cenah ngajakan lalajo. Heblanya karasana mah ayeuna euy. Tara ngadenge omongan kolot. Emang ngomong naon kalau tidinya? Nya teuing atuh bla. Henteu ngadengikeun. Tapi dah heueuh lur. Kolot urang mah komo. Wehwel jeung galakna mentak soak. Pan eta kolot urang mah aya paribasa sok ngomong. Lamun kolot digawe teh tepokeun cenah. Da kurang ditepokeun ge angger we. Wehwel jeung galakna edan. Maksud kolot maneh lain nempokeun bla. Maksudna bantuan pagaweana. Sia teh tempokeun ameh bener gaweana. Terus dibantuan kolot maneh teh hayang dibantuan gawena. Lain tita ditempokeun hungkul. Henteu galak kolot maneh mah henteu. Kan sia cilepeung. Ih, aya geuning Ces euy. Duh. Aya, di mana maneh? Biasa we tah kuluyang-keleyang euy karena resel aduh. Capek awak euy. Duh. Atuh tong didinya bla gogolerana bla. Geuleuh atuh kekeset. Niuh kagila maneh. Ih. Aing. Ih, tadi si Ces. Ngoganggu we kanikmatan batur urang lakur raripuh Pan karsel. ieu teh kekeset cas bla. Ieu teh kekeset gogoleran bla ditu we atuh jeung mau bantal ti jero. Mau bantalan. Kekeset geuleuh. Please Ces. Ulah kitu-kitu teuing euy. Ulah kena-kena urang teh sakola TK acan. Urang ge apal ngabedakeun kekeset jeung lain teh. Kekeset mah geus puguh. Sok aya tulisanna ge welcome. Ieu mah eueuh tuh. Malah gambar pemandangan. Oh indah ieu euy. Naon welcome teh naon? Welcome teh naon geura? Eta lain. Anu bahala tina alpuket. Wah, digulaan. Terus make es leutik, make susu. Tunan seres, segala macam topping. Begitu. Teu kabarik. Teu kabarik ku urang malur. Cing coba artikeun eta ngomongna. Mun ngarah di pikiran mah lur. Kahirupan zaman ayeuna baki dieu, baki ruwet. Di pikiran segala jika nu boga pikiran we maneh. Oh, urang ngadenge euy, beja nama kompor gas teh diganti. Kompor listrik. Terus naon? Nu jadi emutan ajang ujang naon? Eta kabayang jeung karunya ka tukang cuanki. Sok geura nya kudu nanggung dagangan, nya kudu ngelek tihang listrik. Kabayang dia eta kabel sakitu panjangna diseseret meureun. Pura-pura bisa dagang, pinsan nu aya. Heeh, alus nama maneh nu dari tukang cuanki na teh. Nya. Kasatrum we ku kompor listrik. Alus, anjing satuju aing mah. Mang, imah teh asa rada keung kieu mang sieun. Nya heueuh atuh da imah geus ditinggalkeun anjir. Ayo balik bisa aya pocong. Ar ai maneh pan ongkoh cenah tadi ngajak ka dieu. Pocong bari lagi sieun ku pocong kumaha ai maneh. Tinggal ngulub pocong mah anjir. Jadi leupeut geus menang bungkusan. Ulah sok sompral mang. Atuh naon make jeung sieun kajai. Juri di dieu mah eueuh notifikasieun ai maneh. Sok. Kunti. Kan saukur bisa seserian hungkul. Sieun kudu seri ai maneh. Pocong geus menang nalian. Moal bisa ngudag-ngudag acan. Komo anjir genderowo mah cubagu gue kieu. Paling oge sieun kunaon ai maneh. Ah, mang.
Sora di jero. Sora naon aja? Tah, Mana, Baba? Waduh lah sih mah. tadi jero. Sora. Tapi heueuh jay bangke deui anjir ieu. Heueuh jay. Mana ngabeun teu anjir mau bangke? Iya abi hitut mah. Sia. Sugan aing bener aya juri